Berang, antar orang yuk Kak Haji. Rek naon Kak Haji tumen-tumenan. Kurang aya pertanyaan euy Kak Haji, penting ya mah. Tanya naon? Aya we teu nanya. Antar we. Di mana Cel Hajina? Kala. Oh, tuh Haji tuh. Amperkeun ya. Ayo. Iya. Ngeunah kieu ponya diis di sawah aduh. Non Haji ngabaso hayo tuh dia nama ngana ya kertis-tiris kieu ngabaso nikmatian nama euy. Maneh mah ceuli teh ka mana karap dedengan teh. Naon di kadari atuh. Rek naon ieu teh? Ya abdi rek nanya Kak Haji. Non Cil mana dek minjem duit ke Haji? Aing mah aing naik nanya Kak Haji. Terus tong di ieu moal nyambung bege cek keneh teu nyambung. Rek naon? Ilaing ka dieu. Tumen-tumenan. Tiba-tiba are tok kene lieur musing. Pusing naon? Mikiran. Wah, rek nginjem duitnya. Mikiran nah anak hayang teu ulin jeung bapana. Sugante, erek ngomong naon Kak Haji teh. Lieur. Maksudna kumaha cing sakali deui? Nah anak hayam tara ulin jeung bapana. Astagfirullah. Heeh, meureunana Cil. Bawa bapana teh keur ngarit, bawa keur ngojek, bawa keur ka sawah. Kan bisa wae eta teh matak teu nutur anak hayam teh. Jadi kitunya. Heeh, da kabayang anak hayam aya 10 siki nu nutur bapana. Paciweuh hengkena. Gitu. Aturan naha anak hayam teu ulin jeung bapana. Biasa lieur. Keku si Sarkil dek minjem duit ke Haji. Era mana Cil? Cicing mana mah tong loba ngomong. Biasa lieur ieu keur bi teh keur ngeunah uing teh keur menikmati suasana di dieu teh. Katanya kayak itulah mau naik ke kebon, kapangi hayam kayak jempolan. Naha? Eta nggak bisa ngari karar itu hebat. Nya sakumaha Acil lah. Ini mah satu Mun nunya. sok. Eta jawabannya nun Mun lagi. sok mun mangga. Aing mah aneh baturan non. Disangkana teh cenah mun panggil di kebon rek jempolan. Samaruk hayam teh bisa ngarit meureun. Belaka teh Iya, jenah dek ngabaso hayo atuh. sarwana lieur ka Bandungan maneh mah. Dek ka mana?